ulang hayal jadi wali nu penting urang kuari ngalaksanakeun aturan-aturan anak sebab ngahayal eta berarti berirodah eta adalah hijab makhluk hijab dunia hijab nafsu hijab setan hijab. Desku Imam Ghazali teh dijelaskeun nu opat etala nu ngahijab ka urang. Pertama makhluk jelema mun teu ngalem nyacat kabawa ku situasi pangalem hijab kabawa ku situasi pajacat hijab geus ku ari tinggalkeun makhluk menuju khaliq ngomong mah babari aya bae undangan ti kecamatan bring bae ka dieu bere uang transportasina 300 kan pod 300 beak bawa masyaallah hese ulah urang ngahiji jeung manusia zahir mah bae bisa mah batin ulah urang ngahiji jeung jelema tapi batin mah ka Allah bisa wallahu a'lam kitu bae pokona asana cenah moal bisa atuh ente moal bisa mah meureunnan boro-boro berangkat geus ngamoalkeun mangga geus ngamoalkeun ti asana moal bisa teh atuh geus moal jasa teh mah sangkira nganu moal bisa ge itu berangkat henteu komo nu ngamoalkeun kumaha carana atuh aya nu ngabimbing eueuh nu ngabimbing mah hese kos tadi urang teh ya di bawah bimbingan mesti kos urang dihandap naik kapal jadi atuh geus kumaha diberena ku guru di plot ke teu bisa sakaya